Bismillahirrohmanirrohim. Illa zildal kalbi angin kulit anjing wal hinjiri sareng kulit bagong fala yutohiru mangka henteu bisa jadi suci hu kana itu jildal kalbi sareng jildal hinjir naon adzabegu nyamak qot'an kalawan pasti li anal hayata karena saknya na hirup fi ifadati toharoti dina maedahkeun suci eta ablagu leuwih bilagah minadzabki tibatan nyamak wal hayatu sareng ari hirup eta latu fidu henteu maedahkeun itu hayat toharotahu kana sucina itu jildul kalbi wa kada sareng eta nya kitu jildul kalbi ma ari perkara tawallada anu dilahirkeun itu ma minhuma tina itu kalbi sareng hinjir au min ahadihima atawa tina salah sahijina itu kalbi sareng hinjir ma'a hayawanin tohirin sarta hayawan anu suci lima karena perkara dzukiro anu dicaritakeun itu ma wa adamul hayawanati sareng ari tulangna pirang-pirang hayawan almayitati anu jadi bangke itu hayawanat wa sya'ruha sareng buluna itu mayitah wa qarnuha sareng tandukna itu mayitah wa dopruha sareng kukuna itu mayitah wa dilpuha sareng cekerna itu mayitah eta najsun anu najis liqaulihi ta'ala karena dawuhan Gusti Allah ta'ala hurrimat lapad hurrimat diharamkeun alaikum ka aranjeun kabeh naon almaitatu bangke wadzamu sareng getih wa tahrimu ma sareng ari haramna perkara la hurmata anun teu aya sifat penghormatan eta maujud lahu kana itu ma wala dororo sareng teu aya kamadaratan eta maujud fihi dina itu ma eta ya dulu nuduhkeun itu tahrim ala najasatihi kana najisna itu ma wal mayitatu sareng ari ngaran mayita hartosna bangke eta ma perkara zalat anu ilang naon hayatuha hirupna itu mayita bigoeri dakatin ku salian tipe pencitan sar'iyatin anu bangsa sara itu dakah fayadkhulu mangka asupil mayitati dina lapan mayita naon ma perkara layu kalu anu tara di dahar dagingna itu ma idza dzubiha di mana-mana dipencit itu ma wa kada sareng etanya kitu mayitah ma ari perkara yu kalu anu sok di dahar dagingna itu ma idah tala di mana-mana kacacad fihi dina itu ma naon syartun syarat min suruti tadqiyati anu tetep tina pirang-pirang syaratna pepencitan kadabi hatil majusi sapertikeun pepencitanana kafir majusi wal muhrimi sareng jalma anu ihram lisoedi kana boboroan wama sareng perkara dzubiha anu dipencit itu ma bil admi kutulang wanahwihi sareng bangsana itu admi wal juj'u sareng ari juj al munfasilu anu pisah itu juj minal hayyi tina hayawan anu hirup eta kamayitati dalikal hayyi sapertikeun bangkena itu anu hirup ingkana lamun kabuktosan itu dalik eta tohiron anu suci fato hirun mangka ari itu juj eta anu suci wa ingkana sareng lamun kabuktosan itu dalik eta najsan anu najis fanajsun mangka ari itu juj eta anu najis li khobarin karena aya hadis ma ari juj kutia anu ditek-tek itu ma minal hayyi tinu hirup bahwa mangka ari itu ma eta kamaitatihi sapertikeun bangkena itu ma rawa ngariwayatkeun kana itu hadis saha al hakimu imam hakim wasohaha sareng nyohehkeun itu hakim hukana itu hadis ala sarti saya khoeni barina tepan kana syaratna itu Ibnu Majah sareng Ibnu Hajar
Palmun pasilu mangka ari anggahota anu pisah minal adami ti bangsa anak Adam awis samaki atawa tina lauk awil jarodi atawa tina simet eta tohirun anu suci wa min goeriha sareng ari anggahota anu narima pisah tina salian ti itu anu kabeh eta najsun anu najis illa sa'aro angin bulu au supa atawa bulu leutik au risa atawa bulu jangjang au wabarol makuli atawa bulu badagna tina hayawan anu sok didahar dagingna fatohirun mangka ari itu anu diiwal eta anu suci bil ijma'i kalawan ijma' walau nutifa sareng lamun dicabutan itu sya'ru minha tina itu hayawan awin tutifat atawa kacabut itu sya'ru qala ngadauh saha Allahu Gusti Allah Ta'ala wa min aswa fiha sareng didamel tina bulu na itu an'am au bariha sareng tina pirang-pirang bulu badagna itu an'am wa as'ariha sareng tina pirang-pirang bulu na itu an'am asasan kana banda imah wa mataan tegesna banda ila hinin nepi ka mangsa wa huwa sareng ari itu kaul eta mahmulun anu dipanteskeun alama kana perkara ukhida anu dicokot itu ma ba'da tadqiyati dina sabada dipencit au fil hayati atawa dina waktu hirup alama bari netepan kana perkara huwa ari itu ma eta al ma'hudu anu dikanyahokeun walau sakakna sareng lamun mang urang sadayana fima dina perkara dzukiro anu dicaritakeun itu ma hal in fasola naha pisah itu ma minatohiri tina hayawan anu suci au najsin atawa tina hayawan anu najis hakamna mangka ngahukuman kami bitoha rotihi kana sucina itu ma li anal asla karena sanyana anu jadi asal eta atau harotu suci wasakakna sareng mang abdi sadaya fin najasati dina najis wal aslu sareng ari anu jadi asal eta adamuha henteu na itu najasah bihilapi ma kalawan perbeda perkara lau roaena lamun ningali abdi sadaya kit atalahmi kana sateuk-teuk daging wasakakna sareng mang abdi sadaya hal hiya naha ari itu kit atalahmi eta min mudakatin tetep tina hayawan anu dipencit au la atawa sanes li anal asla karena sanya na anu jadi asal eta ada mutadekiyati henteu dipencit wasa'ru sareng ari bulu na ala udwil mubani dina luhureun anggahota anu diteuk-teuk eta najsun najis ida kana di mana-mana kabuktosan naon al udwu anggahotana eta najsan anu najis tabaan karena anut lahu kana itu udwil mubani wasa'ru sareng ari bulu al munfasilu anu pisah itu sya'ru minal adami ti bangsa anak Adam sawaun sarua bae in pasola naha pisah itu sya'ru minhu ti itu Adam pihali hayatihi dina waktu hirupna itu Adam au ba'da mautihi atawa dina sabada mautna itu Adam eta tohirun anu suci liqaulihi ta'ala karena dauhan Gusti Allah ta'ala walaqad karramna bani Adam walaqad karramna sareng yakti nyata ngamulyakeun kami anu agung bani Adam ka bani Adam wa qadiyatu takrimi sareng ari hukum ngamulyakeun eta
alla yuhkama henteu dihukuman naon binajasatihi ku najisna itu Bani Adam bil mauti ku maut wasawaun sareng eta sarwa bae al muslimu ari jalma anu muslim wa ruhu sareng salianti itu muslim wa amma qauluhu ta'ala sareng anapun ari dauhan Gusti Allah ta'ala innamal musyrikuna najasun lapad innamal musyrikuna najasun innamal musyrikuna pastina ari jalma anu musyrik kabeh eta najasun anu najis pal murodu mangka eta ari anu dimaksud bihi ku itu najisun eta najasatul i'tiqadi najisna patekadan awiztina buhum sareng ari ngajauhanana itu musyrikun eta kan najisi sapertikeun ngajauhan kana najis la najasatal abdani lain najis dina pirang-pirang badana wallahu alam bishawab.